Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nun Gusti mugi kusum pina sasi sinareng sasi cing lamun ayeuna tos sumping sasi Rajab teu dianggo ibadah ka Allah kinten-kinten kenging barokah moal nu bakal kenging barokah mah nu ngidamel kasayan dina bulan teu benten ayeuna apa Bapak ayeuna usaha bakal kenging artos insya nu teu usaha kenging moal artos kenging moal jadi nu usaha mah kenging artos ku ngalangkungan usaha kenging artos kahoyong bakal kacung kahoyong bakal kalaksan insya tuh tingali jalma nu getol usaha di bawah tuh tingali jalma nu getol usaha sagala punya sagala boga alhamdulillah mobil boga motor sawah boga kebon rumah duit hutang boga deh tah jalma nu getol usaha bakal seueur artosna bakal seueur encisna kahoyong naon muat teu kalaksana kahoyong muat teu kagaleuh kahoyong muat teu kapeser alhamdulillah ku ngalangkungan getol usaha bagja di dunia ku ngalangkungan getol lamun mah jalma hoyong bagja dugi ka akhirat sing getol usoli para santri anjeun tos dibina diwuruh diwarah ku ajengan ku kiai di tempat ieu imtihan nu kaseraha nu ka 20 tadi kadang ngaran imtihan teh naon cenah evaluasi atanapi uji coba teu kenging alit manah para santri diuji dicoba ku ajengan diuji dicoba ku kiai eta teh rek ditingkatkeun ku Gusti Allah martabat ti bodoh bakal jadi pinter insya Allah. Bapak pun juga sama diuji dicoba ku Allah sama jalma hirup bakal diuji dicoba ku Gusti alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bulanya matu kadang sararende alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala eta pokok dititah eta jadi jalma hirup mah mualiren tina ujian cobaan Gusti murang kali di sakola alim diuji dicoba ku guruna murang kali teu kenging sakola teu kenging nu teu sakola mah moal di cing nu teu sakola diuji dicoba moal ku guruna ayeuna santri di dieu diuji dicoba ku kiai na alhamdulillah cing nu teu ngaji diuji dicoba moal
tah jalma hidup mualiren tina ujian cobaan ti Gusti selalu teras diuji dicoba ngarah naon diuji dicoba ngarah ningkat martabatna. Alhamdulillah Nabi pun juga sama diuji dicoba ku Gusti sama. Ayeuna diisrokan dan dimirajkan sami. Maksud tujuan naon Kanjeng Nabi diberangkatkan di masjid ke masjid. Tujuanana naon? Linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi diberangkatkeun Isra Mi'raj ku Allah ibu ente jiga urang mah kadangkala berangkat di bumi sanes ibadah rekreasi kadangkala pelesir urang. Nabi mah berangkat di masjid ke masjid linuriyahu min ayatin. Supados naon Kanjeng Nabi diserokan dan dimirajkan supados tambah ibadah ka Gusti diuningakeun tanda keagungan kajantenan kabuktosan kajadian ditingalikeun ku Allah nalika Isra Mi'raj dipendakeun jeung ieu ngarah naon ngarah timbul dina mana lamun aya nu awon menghindar lamun aya nu sae dipidamang eta tujuan. Tah urang oge ayeuna para santri diuji dicoba ku Allah, diuji dicoba ku kiai. Ngarah naon pelajaran anu kapengker ngarah diulang kembali, ngarah dibuka. Tujuanana ngarah pinter. Insyaallah. Lamun mah murang kali teu diuji teu dicoba jelas murang kali bakal bodoh. Lamun murang kali bodoh bertahan juara di kelas 2 sandang. Jadi begitu dongkap ayeuna sasi Rajab diuji dicoba kata bahan apa, kata bahan ibu, keyakinan bapak, keyakinan ibu, kasobaran diuji dicoba ku Allah teras-terasan. Begitu dongkap sasi Rajab kedah kumaha diwartoskan ku para alim ku para kiai kedah nyeurekeun eling ka Gusti Allah. Da ari ngaran Raja Bante rajana ban rajana ban naon di dieu setum paragi naon ngaratakeun anu nu naronjol nu taringgu diratakeun ku setum. Tah dosa urang teh sebelum dongkap Rajab teh dosa teh arageun bareng dekul naron jol. Begitu dongkap Rajab digiles ku ngalangkungan entah baca Quran, baca tahmid, baca takbir, nyeurekeun eling ka Gusti. Jadi lamun begitu dongkap sasi Rajab angger bae teu aya peningkatan berarti dosa urang angger bae teu diham. Hoyong ibu diapunten hoyong. Garaduh ibu dosa. Garaduh tilas naon? Tilas naon? Tilas sagala tilas nyareuskeun batur aya ngabohong jalir janji geuleuh ngewat merengut baketut sagala
dosa teu kenging dianggap teu pira. Dosa teu kenging dianggap sok aya basa lah teu pira nyarioskeun batur lah teu pira ngabohong lah teu pira maksiat karena dosa nganggap henteu teu pira. Lamun dosa diibaratkeun kana bisul kana cenah bisul aya bisul ageng aya bisul cing. Lamun bisul alit disebut bisul naon di dieu bisul naon posani dari bisul bunyi. Jadi mun alit bisul bunyi mun ageng bisul naon kaya bisul naon kaya nu ageng kaya nu alit nangis bunga aya namian bisul bunyi. Ino alit na bisul bunyi, ino ageng na bisul na beas. Mana beas gula? Ayeuna bisul ageng hiji, bisul ageng hiji, bisul nu alit 80, kinten-kinten nyerina nah nu ageng hiji, nah nu alit 80. Hah? Mending mana? Mending mengalir 80, mending ageng hiji. Mending dosa ge mending tong gaduh. Dosa teh mending tong gaduh. Da jeung ibu nu alit nyeri, nu ageng dosa oge nu alit sami nu ageng kungalangkungan sasi Rajab mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya dihapus ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kungalangkungan naon kapan ayeuna urang gaduh kebun urang gaduh kebon nya eta bala kebona lamun urang ayeuna ka kebon hanya tungtang tangtung tumula ningali kira-kira eta kebon bersih moal nya naon hanya sebatas gitu lamun hoyong bersih kada kumaha terangkan ibu kungalangkungan dicabutan kebon bakal bersingan lama kungalangkungan lamun ibu dikoret eta kebon bakal bersih insya eta oge juga lama lamun hoyong cepat hoyong tereh eta kebon bersih sarana kudu dikumaha hah dijual so kada dikumaha kada disemprot make obat disemprot nganggo eta mah cepat insya tak kurang oke lamun ayeuna rumaos seueur lepat rumaos seueur dosa begitu dongkap sasi Rajab ulah hanya sebatas ukur uninga yang eta terajab kedah kumaha begitu dongkap sasi Rajab laksanakeun ibadah ka Gusti ari urang mah begitu dongkap sasi Rajab teh anak we perilaku teh teu aya karobi robi cik Nabi khairun nas man tola umru wa kasur amalu. Nabi nyaurkeun geulis kaset ibu bapak pang sae na jalma nu panjang yuswana seueur kasaean eta nu pang sae cing ari urang ieu nu ngariung di tempat
tos nu henteu anu ngariung ayeuna di dieu. Nah urang panjang yuswa seueur sae seueur awon. Seueur sae seueur ceuk Nabi tadi pan sae-saena jalma anu mana nu panjang yuswana seueur kasayan. Ayeuna urang taros diri masing kinten-kinten hari urang yuswa tos 40 tahun nu 50 tahun nu 60 eta yuswa urang nah seueur sae nah seueur awon. Tinggal kitu we. Lamun urang seueur awonna berarti teu kalebetkeun jalma sae. Da ceuk Nabi nupang sae-saena jalma, nupang sae-saena jalmi, nu panjang yuswa seueur kasayan. Cing ibu hoyong kagolongkeun ka jalma sae, hoyong kagolongkeun ka jalma awon. Sadayana ya jalma ngajawabna moal patos penten sadayana mah hoyong sae. Dayana hoyong awon. Sadayana ieu jalma ngajawabna moal penten jeung urang majang. Sadayana ieu jalma hayang sae, tapi pada melan seueur nyari kumaha ari hoyong sae tapi pada melan. Urang oge gaduh tatanen, gaduh pepelakan hoyong sae tapi eta pepelakan tara dipiora ku urang, cukupna diantep, dipupuk ya henteu, kadangkala katiga teu dicayang kira-kira untung mah panen mah. Lamun hoyong panen kira ditu mah. Kan terang ibu oge. Jadi urang hidup di alam dunya dicilipung ayeuna hoyong sae kedah kumaha. Kedah dipiora naonna waktos nu ditentukeun ku Gusti mangga. Sumawonna sumping ayeuna sasi Rajab dipaparinan nilai anu sakitu ageungna alhamdulillah. Lamun mah ayeuna urang teu pidamel sae awon we menyesal jeung hanjaka teu katong amal. Hanjaka teu katong amal padahal geuning padahal ngan amal jadi bekal. Hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugung atawa nganggur cinodrong ayeuna geuning kaduhung. Ayeuna mah acan menyesal, acan hanjak. Ayeuna teu usaha, teu menyesal, teu hanjaka. Naon sabab masih aya di alam dunia. Artos teu gaduh, udud hoyong, lumpat ka warung, carana nganjuk. Carana pendak jeung rencang gaduh artos, kurang teu gaduh artos, kumaha carana nambut atana pingi. Urang teu gaduh beras, orang tua seueur beras gantung urang minta boh nyuhunkeun alhamdulillah.
sok engke jaga di akhirat, engke jaga di akhirat rek nganjuk ka arek menta ka arek nambut ka eka saha ayeuna mah bisa akal bisa ayeuna mah teu usaha kumaha carana entah minta entah minjam entah nganjuk masih di alam bayangkeun nanti di akhirat reka saha didinya reka saha tah didinya tempat menyesal jeung jaka bukan di alam dunia tapi nanti di akhirat teu aya bandingkeunna kanyeui didinya tempat di alam dunia mah teu salat teu menyesal teu puasa teu hanjaka teu ibadah teu bingung teu susah da puguh seueur rencana alhamdulillah tapi engke jaga di akhirat didinya tempat naon keur panyinglar sedih nahan ku cimata getih teh bangki jeung kali harta mah geuning kenoli harta masa batas ayeuna di alam dunia bisa nulungan urang bade ka pasar umpami mapah lambat jeung harta nam dijajak ke naik motor naik mobil alhamdulillah harta cuma segitu urang gaduh panyawat hoyong enggak damang jeung harta banda nam urang berobat ke rumah sakit harta cuma segitu ngan sakitu-kitu nu bakal nulungan jaga di akhirat bukan harta bukan harta tapi nu bakal nulungan jaga di akhirat amal cing ari urang amal soleh cing amal salah seueur mana seueur salah seueur ari salah saha nu miwarangna bo ari salah saha nu miwarangna aya nu miwarangna aya saha mosorangan jadi salah teh dipidamel bu aya nu miwarangna teu aya lamun sim kuring kebih-kebih ti Majalengka dongkap ka ieu tempat ka Cilipung teu aya nu miwarang datang wengi ieu naik ka panggung sajam satengah terus uing ayeuna mulih kira-kira uing menang guru moal nyeunaan moal menang sabab teu aya nu eta mah kahayang sok daripada malam itu ayah nu miwarang teh ibu teu aya paham nu geus jelas aya nu miwarang namana salat dipiwarang ku Gusti maca Quran dipiwarang ku Gusti tahajud dipiwarang ku Gusti silaturahmi dipiwarang ku Gusti tholabul ilmi dipiwarang ku Gusti nu geus jelas aya nu miwarangna eta urang sok hararese ngaran ibadah mah naon sabab teu aya buruhna sabab teu katingali buruh teu karaos buruh nah ayeuna di alam beda jeung urusan usaha mah aya karaosna kursi kaye mau dicarikan kursi kuring ieu kursi ladang usaha ladang usoli ladang usaha ladang usoli ieu meja ieu nagaleun meja ieu ladang usaha ladang usoli
Di ladang musoli? Di ladang musoli mana? Kuringin usaha para rubuh aya raos keun aya tingalieun tah mobil ditinggal aya tingalieunana ditumpakan ka raosna nah nikmat alhamdulillah bae usoli nya naon gaya-gaya dan usoli mah disebat nage ibadah, maca Quran ibadah, silaturahmi ibadah, tolabul ilmi eta ibadah. Eta mah sanes keur ayeuna, eta mah keur bakal disebut nage ibadah keur bakal simkuring aya kawayang pada bantuan tungtung nake lanjutnya samakan dulu suaranya pada tungtungna samakan dulu suaranya 1, 2, 3 ibadah berbekal di mana tos janten bang urang teu kenging talang ibadah dimka enak sabar ya ibadah kerbekal di mana tos janten bang urang teu kenging talang ibadah dimka coba yang narik barang kangkeng sebaya ayah istri tak pemegat istri ayah pemegat punya sarua